Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sampurasun kangge sadayana murang kalih anu kararasan ayeuna aya di rorompokna masing-masing. Nah, tepang sareng Bapa deui panginten dina dangeuh ieu. Kararasan Bapa di tahun ieu dipercanten kangge ngaulang bahasa Sunda. Nah, naon bae anu bade didugikeun dina pangajaran bahasa Sunda engke, mangga regepkeun ku Bahasa Sunda, bahasa Sunda, bahasa indung kurang Sunda. Tujuan pangajaran dina bahasa Sunda kahiji maham ngeunaan kaulinan barudak, kadua nyieun kalimah aktif jeung pasif, sarta ngaidentifikasi kecap barang. Kaulinan barudak. Naonnya anu dimaksud kaulinan barudak teh? Kaulinan barudak nyaeta kaulinan zaman baheula anu ayeuna mah geus tara dilakukeun deui ku barudak zaman ayeuna. Kaulinan anu geus kaelehkeun ku kaulinan zaman ayeuna. Saperti game online, PS, Nintendo Switch, atanapi permainan-permainan online dina internet. Jeung rea-rea deui. Padahal mah kaulinan barudak teh loba pisan mangpaatna. Tah ieu mangpaat kaulinan barudak teh. Kahiji, pikeun hiburan nalika keur sumpek atawa keur bosen. Baheula mah barudak teh sok bari nyala lamper babaturanana. Kadua, ngarakeutkeun tali duduluran. Nu katilu, nambahan pengetahuan. Nu kaopat, nambahan katerampilan. Anu kalima, ngandung unsur olahraga. Biasana kaulinan barudak mah sok aya anu bari lalumpatan, siga ucing sumput contohna. Urang silih lalumpatan nyara rumput di jero imah atanapi di mana wae, sangkan teu kapanggih atawa katewak ku babaturan urang. Tah ieu mangrupa contoh kaulinan barudak nyaeta aya main karet, biasana dimainkeun ku barudak awewe. Terus aya bekel atawa beklen. Terus anu salajengna aya engklek. Ieu salah sahiji contoh kakawihan barudak. Ari kaulinan barudak mah baheula teh sok bari dihaleuangkeun atawa dinyanyikeun. Bari ulin, bari aya laguna. Kieu cenah. Oray-orayan luar leor mapai sawah. Tong ka sawah parena keur sedeng bekah. Oray-orayan luar leor mapai leuwih. Tong ka leuwih di leuwih loba nu mandi. Oray-orayan oray naon oray bungka. Bungka naon bungka laut. Laut naon laut dipa. Dipa naon dipan deri. Tah kitu cenah kakawihan barudak oray-orayan teh. Mung sakitu materi ngeunaan kaulinan barudak. Oray-orayan luar leor ka sawah. Entong ka sawah parena keur sedeng bekah. Oray-orayan luar leor ka kebon.
hidup parantos nyaksinan naon anu didugikeun tadi dina pembahasan. Nah, kangge tugas hidup ayeuna prak ku hidup pigawe naon-naon bae anu diparentahkeun anu aya dina buku paket. Mangga ku hidup pigawe tugasna. Ti Bapa ngan nganugikeun tiasa sakitu nu kapihatur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.